Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Falaq, wanci subuh, surat ke-113 ayat hiji dugi kalima. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ka Allah abdi nyalindu tina panggodana setan, kalayan asmanu agung Allah anu welas asih. Parentah pikeun nyalu sumalindung ka Allah subhanahu wa ta'ala tina rupani kajahatan. Kedakeun masingna yakin sumalindung ka Pangeran, sumerah ka Gusti Allah, ka Allah Maha Kawasa anu ngawasa pajar, Allah nu ngawasa subuh, sumalindung ka Pangeran. Sumalindung ka Ilahi tina sugri kajahatan, kajahatan makhluk kabeh, makhluk ciptaan Pangeran. Sareng tina kajahatan lamun peuting geus cunduk, poek mongkleng taya cahya. Sumalindung mung ka Gusti tina sugri kajahatan nu dipigawe ku awewe anu nalikeun cangreudna, tukang reka perdaya, tukang sihir ahli teluh, nu dengki purah delaka. Allah sadaqallahul adzim. Hidayah cahaya pituduh Allah, Nur hidayah pesan akhlak muslimah, Nur hidayah cahaya pituduh Allah, Nur hidayah pesan